begitu salat tahajud Allah ulah loba-loba jeung urang raca bangun 2 rakaat bae sholli salat tahajud rakaataini lillahi ta'ala Allah syaratna sare heula sanajan sakrajep sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat nah ketika diasupkeun ke jero kubur masyaallah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang lamun urang tahajudna 2 rakaat tarolah 10 watt lamun 4 rakaat tadi 5 watt kuari 10 watt lamun kuari genep rakaat wah 20 watt masyaallah lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt waduh caang di jero kubur teh kapanggih ku kisah kikil bakli fawajadna fi sholatil lail caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat bae kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud barang tahajud sare deui subuh korban jam 7